Aing kararesel kieu yeuh. Aing duit geus boga ieu. Kararesel aing ngajak ulin babaturan ngebel ah. Halo. Assalamualaikum. Nya, keur santai teu? Oh, heeh atuh. Urang ulin, Beu. Heeh. Urang ulin atuh. Atuh. Ulin aing. Ulin aing janjian jeung awewe. Ulin aing janjian jeung awewe. Duit da aya. Lemot bulat wae sugan yeuh. Halo, Halo? Di mana, Wak? di Jagara yeuh, desa Jagara yeuh. Jagara. Ya, aku di Jagara. Oh. Oh, itu. Ya, dia. Wak, Sok. Mangga cari. Islami. Oh, tidak tadi geus jam urang Aduh, nungguan deui. Hampura. Ieu kumaha? Nungguan we tadi kalah kesel kalah geus gara ratu ya. Tadi teh aya itu, aya kencangan. Oh, yang sana orang yang tetep ya, Bu. Heeh. Kemana? Ini saja ka ditu bae nya. Bu. Teh nah. Yuk. Enggak sih tenang. Rame kieu nya Jagara geus lila urang ya, lembur ah. Nah, tutut ye. Ayo. Cak, tutut Cak. Alah. Ada kenyot. Saya be naon, sak porsi bae nya. Tutut naon sih teh? Porsi dua ada. Kan main romantis. Piring berdua. Paling enak. Siap. Ini teh nya. Nah. Tong lada teuing sedang bae. Mangga nih tututnya nih. Apa? Itu paling enak di sini, Pak. Ada dua soalnya. Ya. Enggak makan sini. Ya, ya sedap. Lihat teh tutup teh. Kumaha kumadana. Daya yang ngelacak gede. Sok kurang diajar ya nyedot tah. Ya. Wah, cara nyedot orang geus lillah ya teh ieu. Nah, ada. Urang geus lillah teu panggih nya. Nya. Ayeuna kan tutup geus seep ya. Urang ka mana deui ye? Ka mananya? Hah, terserah tuh. Tapi urang ka ditu bae, urang ka Oyo. Oyo. Heeh, Naon oyo teh? penginapan. Astagfirullahaladzim. Maneh teu pira ngajajanan tutut ngajak ka penginapan anjing. Aduh.